Teh sepil makronina, teh sepil merek makronina, teh make makroni naon, teh makronina di kumaha. Barudak tiap abi nyeun postingan makroni basah, sok loba nu karomen menta disepil merek makronina. Ayeuna mah ku abi urang sepilnya, tah samemeh disepil merek makronina, ayeuna mah baturan heula abi nyeun pesenan makroni basah. Ieu makroni basahna pesen 2 porsi, saporsina 4.000-an, terus di dieu teh menta sambalna cing lada. Jadi ku abi di sambalna 4 apa 5 sendok bieu teh pokona mah ieu teh lada pisan we nya. Terus di dieu ge menta dipakean saos saeutik. Tinggali barudak ieu makronina ti kabeureum medok. Pokona mah mantap we ieu mah. Pokona mah nu boga masalah lambung mah ulah sakali-kali we lah ngajaran makroni ciga kieu. Yakin da ieu mah lamun didaharna ku abi beres ngedahar makroni teh cigana langsung panas we beuteung teh. Abi resep lada tapi ladana kieu-kieu teuing mah pokona mah ripuh we nya. Coba barudak yakin maraneh ieu teh kabita. Ayu atuh nu kabita geura nyobaan jajan makroni basah di warung abi. Tah ieu pesanan makroni basahna geus beres. Ayeuna mah lanjut urang nyepil makronina. Tah ieu nya makroni anu sok dipake ku abi. Merekna teh Tina Prima, terus ieu oge sabenerna mah makroni goreng. Tapi da ceuk abi mah ieu teh enak dijieun makroni basah teh. Ieu teh isina 1 kilo, terus di dieu mah hargana teh 18.000. Coba di tempat maraneh makroni ciga kieu hargana sabaraha? Sarua teu ciga di tempat abi. Tah terus na komenan teh sok loba nu nanya, "Teh makronina di kumaha?" Jadi makronina dikeuman heula nya, terus ngeumanna teh ku cai tiis. Tah ku sabab ieu teh makronina teu as pisan, jadi ngeumanna teh sok lila. Ieu teh dikeumanna kudu 2 jam. Matak lamun makronina hayang kajual jam 8, ku abi dikeumanna teh ti isuk ti jam 7, kadang ti jam 6. Tuh tinggal ieu makronina laletiknya bari jeung teu as ieu teh. Tapi ke lamun geus meunang ngeuman mah bareukah bararada. Matak mun ngeuman teh tara loba teuing da engke ge ngalobaan. Tah terus di dieu oge ngeumanna teh ulah lila teuing deui. Jadi lamun lila teuing mah dikeumanna bakal benyek. Pokona mah maksimalna 2 jam we nya dikeumanna teh. Tah ieu makroni anu karek beres meunang ngeuman. Tuh tinggal nya jadi bareukah kieu. Nu asalna teu as teh jadi hipu, kenyal. Tah ieu sawadah kieu teh ku abi lamun dijual jadi 10 porsieun.